jalan ieu bisa dipakai umum, padahal tanah pribadi. Muhun. Naha samemehna jalan ieu bisa dipakai umum, padahal tanah pribadi. Waktu aya pembangunan BNN, eta jalan dijieunkeun dipake umum, tapi ayeuna BNN geus pindah, jalan dipake pikeun usaha. Makana nu boga lahan minta kompensasi. Aya upaya naon ti pihak desa pikeun ngarengsekeun ieu masalah? Kami ti Pemdes mengusahakeun mediasi antara pihak-pihak anu aya. Mudah-mudahan aya solusi anu adil keur sadaya pihak. Hatur nuhun Pak Uu, Pemdes miharep masalah ieu bisa dibereskeun ka LNHD jeung usaha warga tetep berjalan lancar. Mun sakitu informasi ti abdi, hatur nuhun.